dina waktuna mitra nu maksudna rek ngaroweg eta buuk tang mitra nu panjang ngarubah tur kaanginan dina waktuna. Tapi naon atuh mitra pas nepi pas rek nepi tang kana leungeunna nyatana kana awakna eta jalma tang mitra sajorela tang lir ibarat aya ngaboricak kana panon manehna dina waktuna yubrang tang mitra nyaho awak Kisang Karung anu ngalayang dina waktuna tang mitra kubrag Kisang Karung dina waktuna ngagubrag mitra dina panggung tang mitra gerung Kisang Karung anu ngagerung dina waktuna sararea jalma tang mitra malohok dina waktuna mitra Kisang Karung anu bener-bener dina waktu ayeuna tang mitra anu ngagoler dina waktu ayeuna. Sedangkan Kisang Karung nu ugil-ugilan dina waktu hayang nangtung tapi weleh awakna tang mitra anu leuleus sabada harita. Sedangkan eta jalma anu nangtung mancuh dina tangtungan budak ngora anu kasep teh tang mitra anu nyerengeh dina waktuna. Mana kekuatan maneh teh kur sakitu-kitu na geuningan Sang Karung tangkal kiara sia teh. Hah. Ini siapa dia? Ini ini gede ada sekelaki gituan Kisang Karung teh mitra tita ini teh da kumaha tentang mitra ngan untung we Kisang Karung teh mawati mitra tiluan dina waktuna atuh barayak tang mitra jalma nu tiluan dina waktu tang mitra ka panggung barang harita jalma nu tiluan ka panggung jerilat harita les jirim eta nu panjang buukna teh tang mitra budak pamoda dina waktuna leungit ilang sabada harita teuing ka mana ngilesna mitra teu katempo teu kasempet tang mitra katempo beungeutna dina waktuna kaburu leungit ilang tanpa karana sakabeh jalma nu maralohok guyur tang mitra dina waktuna panitia nu lompat ka panggung dina waktu ayeuna tang mitra panitia oge anu mutuskeun lamun dina waktu ayeuna tang mitra perjodohan gagal mitra sabab jago unggulan anak dina waktuna tayalian nyata Sang Karung dina waktuna teu mampu ngimbangan ieu jalaki anu kasebutkeun anak anyar pinanggi samalah ayeuna ge tang Sang Karung anu digotong lumpuh mitra awakna leuleus sawak-awak dina waktuna mitra Kisang Karung ieu kumaha ieu kok jadi leuleus gurajan Kisang Karung teh bisa kan ngawak mah tang mitra tapi teu bisa kumaha-kumaha da leuleus mitra awakna aduh Kisang Karung ieu teh kunaon ongko tang Kisang Karung teh jago nah bisa gurajan gak ada sia Kisang Karung tang mitra dina waktuna lantaran tang mitra Kisang Karung dina waktuna nu geus teu kuat ripuh sanajan kumaha oge Kisang Karung tang mitra waktosna nu kabujeng seep lantaran kabujeng ku magrib atuh kituna kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hapunten anu kasuhun mitra anu teu kaoskeun ku aukok mitra Kang Abdul Basit nuhun asa hoyong mania kapalidinya mang atuh nyamun Kang tapi kamarina can abdina cilaka di daerah Salopa Uiti Cina Pangandaran kumaha tuh mudah-mudahan we atuh ayeuna sing engel-engel damangnya mohon aduh Kang Abdul Basit mohon lempang naon eta teh cenah mun aukok abdi oge cenah mun ngabedahkeun dijual bawa opat jari cenah mun kitu ieu mah sanes di Empang tapi tang tos nya di Muara mitra nya mohon di Muara Cipatujah mitra di Muara Cipatujah Cipatirman mitra-mitranya mohon nah pokoknya mataroskeun we pamikat Cipatujah Taman Uir tempatna tang ternyata Kang Atang mitra-mitranya mohon tempatna nyata sirib Kang Atang gitu Kang Ujang Sunset mohon Karang Bapak hadir mangcan mohon ukak wah mitra-mitra tuh katingali di weh mantap bener-bener mantap kela orang video heula Karang Papak mantap tuh kayak kalau ada tuh kalau oh siap waduh wah sidat euy sidat bos wah sidat bos tuh sidat siap oh iya favoritkeun tinggal itu baraya masang oh masang kala nah itu jadi kieu mas oh siap
Wah, mantap oi, sidat oi, sidat oi. Wah.